nepangkeun nami abdi Raihan Muhammad Akbar. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Adi Prosidi. Panon nu beureum siki saga leungeunna seukeut teu lancip gobang. Diplasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam. Dipangan duan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam. Dipeuting angkep ku mendung Jante Raja Alam Petang. Matak aji panarawangan manjing kauwang sosoroting sinar. Jarorji besi panggal ulamona ngabisik hayang sidik Jante menclong mantri polisi. Ki mantri tindakan Andika Lelewa Bikang ngabokong jalma keur tibra Arkidam di tikung leungeunna dua. Solot matana henteu semuan. Samemeh beak 4 ka hiji. Jante minggat nitih cahaya kamar ti panjara. Samemeh henteu peuting kawin mantri puisi nyungsep di dasar waluna. Teu aya nyawa hareup. Mung sakitu anu biasa ku abdi diatur. Kurang leuwihna mohon diampunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.